kedua Arif. J, 2, telu, bubar, waktu ulin gas beak. Lah dak, ibu rencana datang acan ku dia, mesti tabubar. Oh iya. Selamat nonton ya guys. Kar selamat aing sorangan bae, da si gogodan eueuh jeung teteh. Iraha aing boga teteh gaung si gogodan. Geus lah mending samper bae poe ka imah. Oga embim. Di mana? Teteh. Ateng nek embiman heula nya. Muhun Ceng, udah jauh-jauhnya ulina bisa anu ngabangoran. Mun teh. Kumaha carana supaya neng kumpai ulah benang ku si Hidung jeung si Ebon. Ai ku aing langsung dilamar, pare aing nacan panen. Ari dijual sawahna, bisi neng kumpai na teu daekeun. Aju baeng ke sawah liau, neng kumpai teu beunang. Moal endang yang kicara nama. Bunda, tak pernah kau berharap di balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan, peluk kasihmu dan sayang. Saat kau jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maaf. Mantas di mana, Halim? Biasalah, Neng. Mantas bisnis ama. Wih, jaho bisnisnan mungkuna. Atuh biasa, Neng. Borongan babat, jangan kuburan. Oh, Halim. Kurang kebelnya tuh nyapa kan emak jeung bapak. Ih, heunya. Bawa teu cager. Geus aya oge orang toong. Kumaha noong na, Neng? Ja mah arisin ari teu babawaan mah. Atuh babawaan teh moal naeun? Ja urang teh boga naeun. Atuh makana eta, Neng, ama isin. Lah, saisin-isin teuing. Kolot ge pasina mah ngamaklum. Jageus nyahoon kayaan urang dong kieu. Geus mending Neng belah nu ka ditu mah. Ama teu kuat ku isin. Isin bae sia mah. Atuh ka isin teh kudu bisa nempatkeun Halim. Di nu kumaha jeung nukur kumaha nu kudu isin teh. Ku gua mah rumasa, Neng. Can bisa merenanaeun ka kolot teh ya. Can bisa mulangkeun jasa. Masya Allah, Halim. Anak mah ka kolot mah kudu bisa mulangkeun jasa. Nah can boga emas gede gunung ge dipake mayar jasa kolot mah moal kudu cukup. Ih, pan Neng mah kalah ceramah. Ai heueuh mah teh dek ngarti bae. Geus oge hayu. Tapina Neng mah gratis heula bae engke anyusul. Benernya? Heeh. Awas, gara bae kok mun teu nyusul mah. Ha Neng, kae bae ama nyusulna ka sore. Gogodan, ceker naon? Keur mobilan aing mah geus ceker ka dieu. Beuih, sia mah gogodan boga mobilan. Oh lah, mana mah boga teteh, juga dibelikeun ku teteh aing. Makana ge, sia boga teteh doang aing. Coba gogodan aing injeuman. Oh geus ya. Asik. Heula dieu.
Wis kena cocok bae nya, amun kerjaan heula ka warung. Bagus. Jeung hade sa ruksak. Yo, kunci imah. Kayak ulah poho, memeh nyusul imah sapuan jeung buruan. Cai bisi karosong alakeun. Amun hayang dahar nginum bae nu lo bake ge seube. Jatuhnya nu aing mau beasna. Ih heuh hiji deui. Itu kukumahaneun we nya pangumahankeun. Atuh Neng. Kieu-kieu teuing mah pinahkeun bae kumis ka Neng. Terus gani ya. Assalamualaikum. Salam. Naon siya. Gotong rep. Teteh. Teteh. Omong siya. Rasakeun ku sia. Makana hari kami nganjang ka teteh sia mabur. Ulah sok ngagangguan kami. Pake hayang au, hayang acang, ocon upuk sagala gila aing mah. Lari, locon upok ya, waing sia. Teteh sia. Oh, teteh sia mah. Nyaho. Budak, ada naon anjing saya calon adik ipar aing teh. Mang, kami tulungan. Heho budak, karunya. Mana bedog na Yunatan? Ya, ketulan engan bedogna. Dieu. Ulah mang. Hari aceng gogodan ka mana ulina kitu. Ka ulah jauh-jauh. Pak, aya aceng gogodan ka mana? Nah ka warung ngomongna menek jajan. Tapi nangkong geus ditading can datang-datang. Kamana jajana cenah Pak? Teu nyaho eta, kaci minyak meureun. Geus oge ayo urang susul. Ayo. Tengah bio, age kampak jeung ragaji. Masih ku ge enda. Ceklan ya sia. Ceklan dak nu bener. Nu ieu apa nu ieu nya? Oh geus ieu bae. Calon beak masih aku kami. Eta dong suara teteh na lain. Ai heuh eta. Terek barorok dari ya. Pugu ais disunatan mah disunatan deui. Ah udah, bener ima tetehna. Bahaya istimewa urang. Heh, hari aceng kunaon? Pugu disunatan ku budak. Budak sa aceng. Godan. Di sunatan kumaha gogodan? Coba yang nong. Ge utuh kene. Neng kumpai, areka mana neng? Reka nu Arif lain. Bukan buat bantuan marabat nya. Sanes AA. Oh iya nyusulan adik neng bisa anu ngabangoran. Tenang neng, aman adik neng mah, dijaga kuringhal. Oh, mohon ge. Ayo aringhap amang karempok. Ayo ceng. Ayo kasep. Paneng kumpai. Arif jeung Abang teh diajak. Kecian teu diajak. Mun aing mah ceurik eta. Ceurik. Heh, pan sia hang disunatan dong si gogodan. Ujung barip, ayolah. Ayo. Assalamualaikum. Mak. Mak. Waalaikumsalam. Ih, Nok. Cager, Mak. Alhamdulillah, Nok.
Awak mah cager ngan kantong doang lu sekarutul maut. Sarua bae mak, komo nok mah, karena rupa duit mah geus tareh poho, jages kebel teu nyakal-nyakal duit. Patnak sorangan bae. Muhun mak. Pan hari bapak ka mana mak? Lah bapak sia ieu paling ge ngajongkeng molor di saung. Gak usah teu bisa geus kolot kitu mah. Lah mak sarua bae nu di imah ge. Muka morongko badong pesing, karang ngopina badong kasareupan. Nak, mun mama boga salaki kitu mah diduruk juburna. Eta ge mak, ngeusin dora kama, geus dirojok-rojok meureun juburna pake bungsu. Enggak saya lah, ngerasup. Ayo. Bon, mana ieu lompatna? Ka dia apa ka dia ya? Bawa nama kadi Rip. Has ayo gerak. Ayo. Digawean capek, teu digawean bisi diwek-wek. Laju nama lah pulap-pulap ge gawean bae. Nu penting mah rumah tangga repeh rapih, adem ayem. Beres nyapuan, langsung kukumba. Langsung nyusul pemajikan aing, noong mitoha bahenol. Si Halim, aku nak nyamper bae deui. Geura sapan Halim. Geus lah yang balik bae. Mak, kami baliknya. Yang adanya. Assalamualaikum. Salam. Tenang Rip. Naon si eta? Permen. Oh, bener. Geus ayo ah. Hayu. Nasib. Gusti bakia mah kumasa Allah bae. Sakieu karek ditinggalkeun kanu mitoha ku pamajikan. Komo meureun mun ditinggalkeun ke luar negeri mah. Asa-asana aing kawin deui. Ja Neng. Coba ulangi deh Halim. Ngomong nan bi teh. Ngomong nu mana Neng? Ja mah teu ngomong naon. Ih, nu bieu, jangan denge mah kawin-kawin kitu. Lah, geh Neng meta masalah denge meureun. Ge, mah ngomong ge, mun capek kukumbah, piringna pepes-pepeskeun bae. Ih, lain kitu tadi mah. Oke, hampuran Neng. Amah tadi mah kaceletot ngomong. Mangkana sok gede kalaga. Ugu boga pamajikan hiji ge balangsak. Batur mah pamajikan teh rembay ku emas jeung ku pakaian. Ieu mah rembay ku cimata jeung ku setia. Anggeus Neng. Ge anggeus menta hampura. Heeh, kuari mah menta hampura, engke mah menta hamperu jeung jantung. Astagfirullah. Ge malah lagaan Neng. Heeh, kuari lalagaan ge engke bisa beneran. Lain kitu Neng mah teu dilalagaku. Mangkana sok gede laga. Ugu aing dong udah kasih ama. Asik nih mau permen. Wah, iya hiji deui. Asik ini lobang mah ieu.